Buku kakek buku karena les. Sarua les ge. Yes, asik, bahagia. Les, kakek buku biasa, ya duh. Hari eta si banyak waktu non seri hari rumah edan di sungai tengir-ngir gila aing ih. Nah, eta ih, anak kadenya lah. Woi. Aing budak dia ngimpi gitunya tadi. Ya Allah, aing. Ari dia kunaon sengar-sengir hari jelema edan kesurupan dia. Dia bocil nget-nget aing bepu aing keur ngimpi, dia ieu jeung kabogoh aing. Nya denok jasa geulis pisan. Ari dia edan tau heuleung kan dia geus diputuskeun ku si Les. Bugu beungeut dia adong goreng, adong beungeut bayok buntung. Bukan buku jasa kasih les. Dia mah. Terus dia balik lah. Aing indit dia dasar goreng beungeut adong bayok buntung. Goreng dasar dia. Eta bocil naganggu aing bae pugu, aing keur ngimpi jeung kabogoh aing. Naganggu aing bae. Nungkeut lah aing, bare teh amat di mah bae. A few moments later. Geus nyampe ya, subana aya bibitna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, jaka bogoh si Ita. Tak, eka bogoh ya. Naon teh? Ih, jaya lakbat, kaya bet asup. Jeung si aya bibitna ye, euy. Ali ratul aing, ulin-ulin. Kas geura calik bet. Teh mau cai. Ieu nu nganjang mau baso. Hei, karake baso. Rantai kapal dibawakeun imah rada galak amat tetehna. Atuh wajar lah nganjang monon ka dieu. Bugu mah teh anu dagang baso eta, kami kayaknya keur ngekolan. Ngomong bela dia teh boga duit gitu. Duit mah loba teh. Sungguh be. Mana ka jero heula bisi ngaganggu. Hampuranya teteh abi mah rada judes. Sekalem bae palam hate mah rada ngageletak. Sok geura dileueut. Das medan saya di dongeng lauk batu kembung beuteung. Jadi motor sahanya. Aing nganjang dona nak kabogoh aing dona eta nganjang. Ditangkeun eta nganjang lah. Wah, bangsat wah. Bet kayak masalah bae kitu nu nganjang eta. Orangnya dia. Kirain aing mah bet dia nganjang kabogoh aing kitu tah. Kabogoh dia. Kapan yang si putus geuning orek pucuk. Kagok amat aing. Kapan atak aing ho jauh silah nginum bae aing ge. Tengah tangkil aing capek. Jaya rokok deui lah, rokok aing. Geus caina, geus rokona atuh beak ieu mah rokok aing. Das teh ulin teu mana naon. Ceker rokok duku. Dia bat dia asal bae kana aing suku aing nu kulit duku be. Beut dia ge doang eceng gondok. Ngaganggu aing keur ulin bae. Rokok beak, cai nginum diinum. Kagok amat aing kae dia orek pucuk. Balik. Anjing biar kakak dia pan dia geus diputuskeun ku teteh aing. Nek ka dieu gawe tujuan ieu ka arek mesti bogoh keneh kana teh les tah. Kana teh lesna. Teh les mah keur nyeusehan. Karak ge diomongkeun. Eta jajel mana aya tah? Naon dia ka dieu arka jang siputuskeun ku aing. Tah kana ku dia tah orek pucuk. Silas ngomong kumaha tadi. Dia mah diputuskeun cenah ge. Hons lah aing. Puyeng ieu otak aing noh. Aing hons lah geuning lo sawak aing lah. Geus aing bae. Sedangkan tuh dia balik yang tok-tok huluna. Kadek ku datang omongan silas orek pucuk. Di dieu ngabeakeun rokok, cai nginum. Aing. Kabur.
Jangan lupa like, komen, share, unsubscribe karena subscribe itu gratis. Tis, tis, tis.